Yori Pisan. Raksa Art Production. Peuting eta bulan sigan wegah nembongan nyamuni di tukangan mega hideung nu ngagayot berat. Taneuh cangkring hiji pasir nu pinuh ku tangkal kiara jeung haur gereng ngajentul hideung siga buta nu keur sare. Ti jaman baheula taya saurang oge warga desa Sukamantri nu wani ngalanto kadinya mun geus liwat asar. Sora jangkrik jeung tonggeret nu biasa rame dadak sakala jempe mun geus asup ka wates pager taneuh cangkring. Ceuk kolot baheula taneuh cangkring teh taneuh bengkah, tempat di mana getih jeung cipanon ngahiji jadi leutak. Zaman Walanda, ratusan jalma nu kena panyakit dipikeun kadinya. Dikubur massal teu dimumule, dilarung siga runta. Ari zaman Jepang, eta tempat jadi saksi beheung nu diteug-teug ku samurai. Sirahna ngagulutuk kana jurang, awakna dikubur saayana. Di tengah pasir aya hiji tangkal caringin nu geus ratusan taun umurna. Akarna ngagantung si gabuk nini-nini nu ririwit. Ngarambai antel kana taneuh. Di hanapeunana aya hiji batu lempar nu geus guratanna geus ampir leungit, katutup ku lukut hejo. Tapi masih keneh ngaluarkeun hawa tiis najan di tengah poe menterang. Batu eta cenah mah panyocok tutupikeun nahan amarah nu aya di jero beuteung bumi. Angin ngahiliwir mawa bau taneuh baseuh campur jeung bau kembang malati nu geus layu, pacampur jeung bau hanyir nu samar. Taneuh cangkring lain tempat pikeun nu hirup jeung nu pasti lain tempat pikeun nu anyar maot nu hayang istirahat kalayan tentrem. Tapi manusia masuk minum poho ngarasa boga kawasa luhureun sagalana, pedah boga jabatan jeung kakuasaan, maranehna teu nyaho yen di jero taneuh eta aya rebuan panon nu teu peureum. Ngadagoan mangsa pikeun nagih hutang, maranehna geus lila lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina acara dongeng Sunda Kiraksa anu ayeuna bade ngadongeng masih dongeng Sunda misteri horornya anu judulna Kuburan Anyar karyana Jai. Apunten ya Kiraksa irungna mempet ya keur musim ayeuna teh puludan batuk. Urang kawitan wae dongeng Sunda Kiraksa anu judulna Kuburan Anyar karyana Jai. Urang gaskeun.
Balai desa Sukamantri pinuh ku haseup roko jeung sora nu guntreng. Lampu neon ngagantung di tengah rohangan ngiceup-ngiceup. Siga nu rek paeh. Paku Dharma diuk di hareup. Nyekel mi beungeutna ka tembong kusut jeung baseuh ku kesang. Gigireunana Bima sekretaris desa nu masih ngora sibuk nyatetkeun sagala rupa usulan warga dina buku tulis badag. Bapak-bapak, ibu-ibu, urang sadaya terang yen pasir heulang parantos. Perludnya tos pinuh pisan. Minggu kamari wae Mang Ujang ngagali kubur malah kabeunangkeun tulang batur nu tos lami. Ieu teh darurat. Ceuk aku buka forum sorana rada serak. Urang peryogi solusi gancang. Seorang warga nu diuk di barisan hareup Pak Haji Sobana nangtung. Leres Paku, tapi bade kemana deui atuh? Taneuh di desa ieu mah sep ku sawah sareng kebon. Pami meser tanah warga mah hargana awis pisan. Kas desana moal cekap. Paku ngadehem. Tetep kasakuriling rohangan. Aya hiji lahan desa nu lega tur nganggur. Tuh, taneuh cangkring. Jep rohangan jadi tiiseun. Siga aya malaikat maut nu ngalewat. Sorana nu batuk ge eureun, kabeh panon neuteup ka Paku siga teu percaya. Di ujung rohangan nu rada poek, saurang aki-aki nu make iket barang bang semplak nangtung lalaunan. Eta Ki Astra, kuncen lemur nu geus sepuh pisan. Leang-leong leumpangna tapi sorot matana seukeut siga heulang. Udah. Sorana halon tapi tegas nembus tiiseun rohangan. Udah wani-wani ngaganggu taneuh cangkring Jang Darman. Tapi Ki, ieu teh keperluan umat. Manya orang antep mayit dikubur ditumpuk. Dosa tuh orang nyiksa mayit. Paku nyoba ngabantah sanajan sorana rada ngageter. Ki Astra nyamperkeun ka meja hareup. Iteukna ditakolkeun nalaunan kana ubin. Taneuh cangkring mah sanes paranti jalma biasa. Eta mah taneuh panas. Loba titipan ti zaman baheula nu teu kaurus. Loba sumpah nu can lunas. Mun dibuka sarua jeung ngahudangkeun maung nu keur sare. Ki Astra ngalieuk ka Bima. Yang Bima hidepan boga rasa. Hidup pasti ngarasa kumaha hawana di ditu. Ulah cicing wae. Bima ngarenghap. Nya manehna mineng ngarasa muringkak mun ngaliwat ka lebah dinya. Bulu pundukna sok ngadegdeg. Tapi logika salaku aparat desa maksa manehna kudu realistis. Manehna mung dianggap tahayul ku atasan. Punten Ki, Bima nyarita nyobaan diplomatis. Panginten urang tiasa ngayakeun syukuran heula. Tahlilan, ngaduan, istiqosah, manawi maranehna tiasa nampi sareng ngarti kana kaayaan urang. Warga nu lain mimiti ungeuk ngarasa usul Bima asup akal. Nya bener, zaman kiwari mah nu penting doa. Piraku juri eleh ku doa. Ceuk salah sahiji warga nyoba ngagedekeun hate manehna sorangan. Ki Astra gogodeg beungeutna ku ciwa.
Sombong. Aranjeun sombong. Ngarasa doa aranjeun bakal didenge. Bari niatna ngaganggu imah batur. Lamun aya nanaon, ulah minta tulung ka kuring. Kuring mah geus ngelingan. Ki Astra kaluar ti balai desa ninggalkeun hawa tiis nu nyusup kana tulang tongong Bima. Panto balai nutup sorangan kalayan Tari. Tapi palu geus diketok taneuh cangkring lahan sangat eta bakal resmi dibuka jadi kuburan anyar. Isukna poe Kemis Kaliwon, panon poe can pati moncorong, kahalangan ku halimun nu kandel. Bima jeung sababaraha tukang gali kubur geus aya di lokasi taneuh cangkring. Rencanana poe ieu bakal ngaratakeun lahan jeung nyieun jalan satapak. Alat berat beko teu bisa asup lantaran jalanna heureut jeung loba batu cadas. Jadi kapaksa kudu manual make pacul jeung linggis. Mang Juhri tukang gali nu pangkolotna mimiti ngebebadan jukut riut. Kesang geus mimiti ngucur. Hawa didinya asa beda. Panas tapi nyelecep kana kulit. Mang, hati-hatinya. Ceuk Bima bari ngawaskeun. Mang Juhri ungeuk. Tuluy ngayunkeun paculna kana taneuh beureum nu teu as dihandapeun tangkal Kiara. Pacul nancep jero, tapi nalika ditarik aya sora sret siga sora daging disoehkeun. Dina sela-sela taneuh beureum urut pacul kaluar cairan kental warna beureum ati. Astagfirullah, naon ieu? Mang Juhri ngejengehong, mundur sababaraha engkah paculna dibalangkeun. Bima jeung nuliana nyampeurkeun. Cairan eta ngabura bau hanyir getih nu geus buruk langsung nyambuang nyieun beuteung ngurel. Manya taneuh getihan. Ceuk saurang tukang gali nu ngorah beungeutna pias. Bima nyabak eta cairan. Tiis, cepel, bener-bener siga getih. Tapi manehna embung nyieun warga sieun. Cai taneuh meureun, Mang. Ulah loba pikiran. Meureun aya akar tangkal beureum nu kapagas. Geus, teruskeun. Ieu mah ukur cai ngayembang campur taneuh beureum. Sanajan miwirna ngomong kitu, hate Bima ratu. Manehna ngelap leungeunna kana jukut. Tapi warna beureumna hese leungit, siga nyerep kana pori-pori kulit. Wanci lingsir ngulon, hawa dumadakan robah drastis. Angin ngagelebuk tarik pisan ti arah lebak, tapi teu lila jep jempling deui. Tiseun nu mata keueung. Sora manuk cungcuing disada di luhureun tangkal Kiara. Sorana melang-melung mata kukurayeun. Bim. Mang Juhri ngareos. Panonna melong ka luhur. Nah ieu akar tangkal teh siga nu geraknya. Bima ningali kana akar tangkal Kiara nu ngacuntei. Bener, akar-akar eta siga oray nu ngarenghap lalaunan usik-usikan. Malah aya hiji akar nu siga leungeun ngagupayan. Mamang mah tunuh meureun.
Eta mah ketebak angin. Hayu urang bereskeun. Keburu magrib. Ceuk Bima maksa, padahal turna geus linu. Nalika maranehna balik, Bima ngarasa aya nu nuturkeun. Sabot manehna ngalieu ka tukang ka arah taneuh cangkring. Manehna nempo hiji kalangkang hideung jangkung nangtung di sisi leuweung. Eta sosok luhur pisan, hampir sarua jeung tangkal kalapa, panonna hurung beureum neuteup ka manehna. Wilujeng sumping. Sora eta kadenge langsung dina jero sirah Bima. Bima gancang-gancang nyelah motorna. Ngaberik ninggalkeun batur-baturna, panto naraka geus dibuka jeung manehna nu nyekel koncina. Tilu poe di harita musibah datang. Mang Emin tukang surabi nu bager tilar dunya ku sabab serangan jantung ngadadak pas keur niup hawu. Ieu bakal jadi layon munggaran nu dikubur di kuburan anyar. Prosesi pemakaman lumangsung pabebeurang sabada lohor. Tapi anehna, langit di luhureun taneuh cangkring mah poek mongkleng ku mega hideung nu muter. Padahal di lembur mah panas menterang. Kilat pating buri nyai tapi eueuh sora guludu. Nalika iring-iringan jenazah hasup ka area makam, pasaran nu digotong karasa berat pisan. 4 urang nu ngagotong nepi ka haheho. Padahal awak Ma Emin mah leutik. Bismillah nya. Bang Yuri ngomandoan nalika pasaran rek diasupkeun ka kaliang lahan. Tali tambang nu dipake nurunkeun mayit dumadakan pegat hiji. Pasaran ti kustruk mah sieup ka jero liang. Mayit Ma Emi ngegeser. Tali pocongna ucul. Nemongkeun beungeutna nu pias jeung panonna nu buncelik. Siga nu keurewas ningali hiji hal. Innalillahi, sing bener atuh euy. Paku nyentak tukang gali bari manehna sorangan mundur sieun. Warga awewe ngajerit. Sanggeus dibenerkeun kalayan hese beleke, mayit dikubur. Ustad mimpin doa talkin, tapi Bima nu nangtung di sisi liang, ngadenge sora lian salian ti sora ustad. Sora gereman ti jero taneuh handapeun sukuna. Teu ditarima balik. Bima ngareret ka kencak katuh. Eueuh nu ngadenge iwal ti manehna.
Ki Astra nu nangtung jauh di tukang tangkal kamoja nu kakara dipelak ukur netep bari gogodeg. Petingna hujan ngagebret di barengan angin puyuh. Bima keur cicing di pos ronda jeung hansip ini. Kang Bima, nah eta di daerah makam anyar siga aya nu hurung. Jeung hansip iding bari nuduh leungeunna ngeleper. Bima neuteup aya cahaya obor samar-samar loba pisan siga aya pawai obor di tengah kuburan. Paling ge neangan bangkong atau belut ting. Banyak neangan belut di kuburan, Kang. Isukna gegara salah lembur, maka Maemin ruksak parah. Taneuna siga nu dikoreh ti jero lain ti luar. Papan padungna morat marit jeung nu leuwih mata kreuwas, layon Maemin geus eueuh dina liangna. Layon eta kapanggih di sisi jalan asup makam, dina kaayaan dikurebkeun siga nu dipiceun kain kapana kotor jeung rangsa. Ieu mah aya nu jahil, aya nu neangan ilmu hideung, ceuk Pakuwu amek beungeutna beureuh. Saha nu wani ngagali kuburan? Tapi Bima ningali hiji hal nu nyieun manehna teu bisa ngomong. Dina kain kapan Maemin nu kotor ku taneuh aya tapak leungeun hideung. Ukuranana badag pisan, leungeun badag ti leungeun manusia normal, jeung ramo-ramona aya genep. Kajadian Maemin nyieun warga sieun, tapi eueuh pilihan lian sabab TPU heubeul bener-bener geus pinuh. Dina saminggu aya 2 deui warga nu maot, kabeh dikubur di kuburan anyar. Jeung kabeh makamna ngalaman hal nu sarua. Taneuna ambles jeung sora-sora aneh mimiti kadenge unggal peuting. Bima nu imahna teu pati jauh ti makam, ngan kahalangan ku kebon awi jadi saksi utama. Jam 12 peuting, manehna sering ngadenge sora panto hareup diketrok. Nalika dibuka eueuh sasaha, ukur angin tiis nu nyabok beungeutna, tapi pas panto ditutup deui, sora ketrokan pindah. Ayeuna mah ti handapeun ubin imahna. Sora eta siga sora jalma nu keur ngetrok papan padung ti jero kubur menta dikaluarkeun. Sora eta pindah-pindah nuturkeun lengkah Bima. Hiji peuting pamajikan Bima, Neng Rini ngajerit hikasieun ti kamar mandi. Bima lompat nyampeurkeun bari mawa gagang sapu. Itu tingali, Caida. Rini nunjuk kana bak mandi bari ngagibrig di juru. Cai dina bak mandi nu tadina herang lalaunan robah jadi warna beureum geuti. Jeung di jero cai ngambang buuk panjang nu loba pisan siga jukut laut. Bima ngawani-wani maneh nyokot gayung rek miceun eta buuk. Nalika leungeun Bima antel kana cai, buuk eta dumadakan hirup.
Buuk eta ngabelit leungeun Bima pageuh pisan. Tarikana kuat siga aya nu narik di dasar sumur nu jero. Bima ti kusruk ampir asup kana bal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bima maca ayat kursi sataker kembang. Bari nahan awakna kana biwirbang. Belitan lepas. Caibak balik deui jadi herang. Tapi di juru kamar mandi dina kacaeunteng burep. Bima nempo salewat sosok awewe make kabaya zaman baheula nu geus ruksak. Begeutna hancur sabelah. Kulitna ngalumbruk sosok eta keur nyengir ka manehna. Laki atawa milu. Sora eta ngaharewos. Bau bangke jeung kembang malati burung. Isukna hampir kabeh warga ngalaporkeun hal nu sarua. Aya nu ngimpi didatangan ku jalma-jalma nu beungeutna ruksak. Aya nu ngadenge sora orok ceurik dina lomari jeung bau menyan nu nyaga kirung minuhan desa. Kuburan anyar geus mimiti nembongkeun amarahna. Nagih janji nu teu fungsi diucapkeun. Raksa Art Production.